kira ilmu nya ulun da sakali sewan sadaya girang we ngan ari diaos pangenteun aya we urang teh kaubahan satu kejadian dina tepan aya urusan sak upami urang teu siap ilmuna contoh urang nuju tepan kadang-kadang nuju tepan emutan segala lengkap halaladir gitu ya resiko urang tepan dina tepan eta ngarong-rong karaosnya karaos emut ka sewa emut ka toko emut kana hutang gitu sagala ka emut ngan urang we emut kana urang kenal lah pare sadana ieu resiko tepan karaos mugi aya riwayat jamin ya nu kadulna tepan sadana dijal atas lah dijal atas buang tiang-tiang tetap penak naroskeun ka hiji ulama salat sakadinya geura jarang salat are teh ka emut tak tepan niat-niat atus ijal buat manteng-mantengna salat manteng kana ijal ka emut mata kudu betot salat sakitu mangkat tuh keur salat mah husuna teh kaingat cenah sagala oke paling sarena dugi ka proses permasalahan urang di akhirat payun Allah sadayana pangpayun di proses adalah salat awal ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah salat ida salat saya wa ida pasarat salat pangpayuna urang sadayana ge di prosesnya ditaroskeun teh di antri payunan ke di kiamat Allah ditaros masalah salat urang mangga urang baca di ayeuna kehidupan akhirat pangpayuna dihisab adalah salat urang tidak salat di mana mulus salat bakal mulus kacanak sadayana amal-amal urang namun sawangsuna upami salat cacat sering dikandung minimal kaituna salat asal salat teh disarengan ku ilmu ya kada diilmuan salat teh alhamdulillah ban di sikumingona dia mah kang-kang akidan oge pada sakadik nya aya lakum aya kirana mawadah da sampai diajar tah upami cacat salatna maka ngarembek efek sampingna dampakna kana sagala amal bakal katana cacat ieu nilai tepan dan sanes Allah kadar urang ngalaksanakeun tepan kedah dugi ka akhirat perhitungan tepan dihisab payun Allah insyaallah upami urang merhatoskeun kana urusan salat perjalanan hidup di dunia akan lancar karena salat anu jadi barometer kehidupan urang sadaya paling sadayana urang rinci rukun salat kan we mah ngapalkeun anu tos hafal we hayatul ilmi bil mudzakarah hirupna ilmu teh kedah sering diaos alhamdulillah di pangaosan rempeg alhamdulillah awis lebet ka pangaosan naon awisna upami teh dipasihan kesadaran ku Allah mah biasa lebet ka pangaosan sanajan janjan sanajan rineh tapi kedah disyukuran Allah masih kakiatan ka urang sadayana tiasa lembet ka masjid niat itikafnya tolak ilmu bade tolak ilmu ieu nilai anu awis ulah dianggap anggap ringan panyaur Allah hakikatna mah geus sakadik jangan disaur ku Allah teu kiat urang pisan kakiatan perjogi syukuran supaya ibadah urang disyukuran bangki nampi kualitas ibadah jangan kabingas aya teh nikmat ti Allah teh alun kang awisna Allah masih nikmat ka urang sadayana urang biasa berjamaah al jamaah rahmatullah berjamaah ngundang rahmat Allah pasti urang ayeuna nuju dieu pengaosan di usulan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala nilai awis kedah dinga ieu ngaos kedah dinga ulah ieu macam meru tapi ulah dicana ka pengaosan sing bingang ngaos teh kedah bingang urang syukuran ka Allah urang tahajud 2 rakaat kedah bingang ulah bingang teh nami 600.000 we bingang alhamdulillah tahajud 2 rakaat ieu tah malah kedah nikmat kedah bingang syukuran ka alhamdulillah dipasihan kemampuan ku Allah mampu tahajud 2 rakaat jam 12 atau sampai jam 12 nikmat nawis sama otak jarang kiat dan mudah-mudahan apa sen kakiatan sama sen kakiatan Allah jangan orang ieu teh kakiatan leuwih Allah pasihan orang teu damang ada biasa aktivitas teu biasa ka masjid pasihan teu damang samentawis nikmat urang sehat dicabut ku Allah dicanak heula ku Allah
ma indakum yanfad wa ma indal kubah. Segala ajarannya satu saat bakal lewat kecuali amal-amal soleh. Urang tingkatkeun amal soleh ngalakukan tepan. Tepan ditingkatkeun ngalakukan ilmu tepan di awas urang sadaya.